kayak anu ngaji heula sempet baca sholawat haju tobat hari eta model anu kejadian kuan gempa angin beliun tsunami banjir tekaburunan urang ningali Bogor ngeri ya Allah ya Rabb sakadar ngeri baik manusiawi padahal geus aya tulisanana di Lauhul Mahfuz muka tabrak muragak muku angin tsunami banjir geus aya tulisanana lain anyar-anyar lain mantap loba nu dibere nyaho heula aya ku Gusti Allah nganteng meunang nyaritakeun bae teu meunang aya nu geus dibere nyaho ku Gusti Allah bakal aya angin bakal aya banjir ya Allah di deulean teh bakal aya banjir dahsyat amat ieu ngan paling mun tayang ka Gusti Allah salametkeun deui Gusti umat teh ngan sakadar bisa sakitu ngan kamakan urusan Gusti Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzikir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggatkeun puja sareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinan Islam. Sholawat sinan salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbatabi'in al-mukarramun para alimin ulama para asatid para tokoh masyarakat bil khusus kiai anu di jauh dasa anu lemburna loba monyetan Kiai Haji Apoilah banjir urang doakeun mudah-mudahan dipanjangkeun umur amin dibere kalalu ginaan hatena enggak bisa nyaang oge kakali urang Kiai Haji Batu Salam mudah-mudahan nyandung
mudah-mudahan panjang umurnya, terus sehat, bisa menjadi hamba-hamba Allah mengaburkan didikannya. Aparatur pemerintahanan jelas mangeureun gubernur eueuh, bupati eueuh, camat eueuh, lurah eueuh. Anyar kan? Doakeun mudah-mudahan lurahna diberi adil, jujur, diberi ulah nyandung. Misalnya lurah nyandung urusan bikang. Nyandung kencangnya nak. Bagus. Alhamdulillah. Namanya anak ngajol baik. Ya, suwi ya. Panitia penyelenggara walimatul wakil Bapak Sukimin, Bapak Ustadz Zuryadi berikut pengurus masjid atau mushola Al-Jamil anu kusim kuring dimuliakeun, mudah-mudahan dibere karanjang umum. Kurang kabehan hadir di DG sarua, mudah-mudahan diberi sararehat, panjang umur, diberi rizki naloba, yang ibadah ke Gusti Allah Subhanahu. Kalayan inayah di Gusti Allah, alhamdulillah. Padahal mah kula pohona lain pohon letik pohon gede, pohon malam dia acara di dia gilir seorang malam dia lagi serang kaget baginya. Ini bukan waktu tenang sih. Gilir teh dari nyandung gawe. Naon bete kok. Ketika layan kersaning Gusti, alhamdulillah bisa timpul ieu jeung ahli kampung Kadu. Moal buah datang ke kiamat. Wah buahan datang ke ilirah kaduna sungkung. Pos di Garut mal kolot-kolot kaduna ngorak. Masya Allah di Garut ayat kadung ngorak, di Garut lebih parah sungkung. Aduh ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah malam ieu bisa kumpul jeung ahli-ahli kadu sumpung, bahkan kumpul lagi urang di mushola Al-Jamil. Mudah-mudahan urang disaksian ku para malaikat, saksina malaikat di akhiratna urang disalamet. Saksian ku malaikat bahwa malam ieu urang kumpul di mushola Al-Jamil. Mudah-mudahan sanajan teu salat kumpul di mushola salat Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayatna mushola ieu timbul tina mahabbah, timbul tina cinta. Lamun lain timbul tina
artina cinta jamal yang musola pasti nama lamun cinta ka gedung olahraga atau di gedung olahraga lamun cinta ka karantina gitu kan bola nabulun sonok itu langgaran itu nyawa ada asal lagi magarong dulu kenyawan main ya Allah nah, emang orang dimong paling-paling ada nah cinta biliar pasti dijieun gedung dia panjangkan itu berbagai cinta kulantaran urang dia cinta ka Allah atau dijieun musola bahkan lamun kurang gede mau kurang gede ya kurang dia udah kangkang menjuga itu ke dijieun musola dia dijieun musola ayo guys pokoknya tukang dijieun musola asal pinu lamun letik dijual lamun dijual bisa dijual ya Allah sejarahnya kan iya musola di itu ngaganggu anu berani mindahkan sebab iya teh musola wakaf akhirnya Bapak Bupati ngobrol ke kula atuh teh mah kewenangan sahibul wilayah kurang memindahkan temen oh gitu cara baca ya akhirnya pindah ke belah dia datang ke belah dia dan kayak pelebaran jalan pindah dari ke dia nah engke di dia bakal pilu jalan pindah dari ke itu jadi bakal lebih pindahan baik semoga manuk lah itulah situasi dan kondisi jelas alhamdulillah berkat mahabbah cinta sekurang dia mamun make bahasa cinta teh luhur teh bogo tangan kan bogo jadi lamun orang bogo cinta eta teh bakal kabawa ka mamana bakal kabawa jimpang indah-indahna ngomong cintanya tuh masya Allah kiai-kiai ya kiai kolot ya masya Allah asal guys ngomong cinta be indah kula sok dongeng bae lamun aya hiji lalaki bogo ka hiji awewe cinta ngaranna aju awewena bogoheun sarua pada cinta eta teh kapan buta maka aya bahasa cinta adalah buta jam 9 peting kabogona nelfon ka dia non jadi besok pokok nama kajen teuing keur di mana keur naon ngejaknya beula datang beula oh datang non itu cenah ieu kula dia yang baso yang baso mah tenang atuh cenah teh guys membalikeun baso nah siap tak beneran pas parung listrik cara tadi parung listrik nah sambil parung listrik mulai ayat trek hujan ada maripis ada gede seti nyapoek nyamaripis lewat kuburan cek sinengnya tekal aja poek berhujan ulah hitung untuk memperlihatkan cinta akang kan neng boro-boro hujan jeung poek banjir ge banjir cara di Bogor mau jaya kang oh cek sineng aku pengen telos
Eta cinta gagah jasa cinta. Cek neng ulah aja poek tadi sudah dia dapat ulahnya oh aya baso yang neng. Berangkat beneran ya poeknya hujan lewat kuburan. Terbuka duit deh. Terbuka duit kayaknya lagi di jalan mikiran ji, ayo berangkat dia terbuka duit lagi dia ke babaturan. Kaberan babaturan itu merah deh, maling dia siap. Kita gagal tercinta, pedas kita cinta, pokoknya kumaha baik demi cinta bakso kudu ayam. Masya Allah, dan kata cinta itu berangkat dari kayak begitu. Wow, dibawa punya bakso. Kita hasilkan bakso hasil jerih payah, ayah satu kebanggaan. Nengga masuk dia hasil batu akam teh padahal peduli dengan maling. Bedas tahu orang menyaritakan cinta gagah menyaritakan cinta teh eta bupati nu mantap manehanana wani ngaluarkeun duit nyogok ka kiai-kiai goblok. Oke, tolong muka sogok eta teh kapan demi cinta jabatan gubernur gitu kene presiden gitu kene nyogoknya anak belusukan kan demi cinta jabatan. Di ibu atut yang jadi gubernurnya nandur jangan eta teh yang buka pilih nah eta teh cinta teh bedas. Nah, jeung kita pohon we cinta maka bapak-bapak. Baheula ya nu ngaresmikeun masjid di Turki, Masjidna Al Jamil kemarin aku nih. Kan di itu disebutkan Al Jamil. Sebab di Turki di orang Jamil. Berbujuna kumpul model kosnya kumpul peresmian masjid. Jual bela laki nangtung kiai, ulah kira cina ulah wakat ngaji, no kiai lele mbek kula tentu mbek. Dengan kiai lagi jago deh, tenang dingin kan mbek makalaya. Misalnya kira kula mah butuh ngaji jadinya, kula butuh ngaji, butuh dana ibu kula mah nanyakeun mbek pangumumkeun sugan ka ieu jelema ribuan manggih mbek kula. Masya Allah itu diumumkan bu kiai dulur kiai di jelema datang ke dia dalam peresmian Masjid Al Jamil nya nama butuh nambe sugan manggih mbe itu susurian kabeh eta deui kiai jadinya urang ngumumkeun mbe ulah kata memantak di tengah-tengah peresmian nyana ngomong-ngomong mbe sebab nyana resep jasa kambenya kajen deui di tengah-tengah jelema ribuan teu isin percis kos bupati urang tengah-tengah urang di acara toriko acara zikir nyana tetep bae nyaritakeun persita eta kula eta lah digenggerekeun sebab di jero kolbuna aya cinta persita. Wajan teh di dalam ribuan bahkan jutaan isinya ngomong persita etalah cinta gagah cinta mah buta cinta mah nggak peduli di hadapan saha kerkumaha cinta eta buta seperti Masya Allah kita lamun kurang ceritakan cinta teh indah padahal malu bantu korban cinta etik atau korban cinta itu atau itu lebatnya nak ada leda bangun kurang cerah kita korban cinta oh itu masa lalu oh itu nggak sekabuli deh itu teman dia itu tapi itu telah poho-poho kali itu nostalgia itu nah lo bodoh korban cinta tapi tetap satu keindahan berbicara cinta teh Masya Allah kan. Nah di zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis
Didatangan umatnya ya Nabi Allah Isa aya naon ieu mah kami mah coba ye panghudangkeun ieu kuburan ieu hayang nyaho coba ye kan Kanjeng Nabi Isa mah bisa Kanjeng Nabi Isa mah bisa nepake lemah supaya hirup teh Masya Allah hebatna ilmu nu dibikeun ku Gusti Allah ka Kanjeng Nabi Isa seperti eta ilmu kedokteran ya nama lamun ayah jelema datang kurang dia kutil mana ditutup cedak cabut pokoknya penyakit udah datang ke Kanjeng Nabi Isa nu gagu, nu stroke jago ilmu kedokteran Kanjeng Nabi Isa alaihissalam bisa ngahirupkeun manusia biidznillah. Nah ayah jelema rame-rame lain saurang aya meureun sapuluhan mah gara-gara nama ngobrol Nabi urang hebat lamun bener-bener ieu Nabi urang kehebatanana ieu terlihat kurang geus bener-bener iman ka manehanana coba urang tungtun muka kuburan supaya bisa ngabudangkeun jelema anu maot nu geus dikubur sababaraha tahun bahkan puluh tahun. Coba orang buktikan. Ayo dibawa Kanjeng Nabi Isa aya naon teh Kanjeng Nabi Isa panghudangkeun kuburan ieu. Sabaraha tahun deh? Mungkin 50 atau 100 tahun. Ayo. Ditepak ku Kanjeng Nabi Musa ya sahibal maqbarah. Bum biiznillah. Muncul ngomong orang mah, hei di jero kubur, budang kalawan izin Allah, belah ke kuburan, langsung keluar, nyana datang kiri, mbe kula mana mbe mana mbe, kawe kaget mbe mana mbe, cakap dia Nabi Isa tenang mbe ayam mbe, nah. Iya kabeh anu tadi diteh kan kaget. Ya Nabi Allah Isa. Eta kunaon nya bisa nyebut-nyebut embe. Nu dipake ka cinta kumanehanana waktunya na maot adalah embenya na kababawa ka jero kuburan engke ka akhirat kitu kan. Masyaallah. Cinta ulah sambarang. Cinta teh si hade. Nuwatak Kanjeng Nabi almar'u ma'a man ahabba hiji jelema bakal dibarengkeun jeung nu dipake ka cintana karesep ka bobokna. Nah urang di dunia ku ari bagi-bagi cinta kan aya nu cinta ka motor beak ya kan saya masalah maca beat juga beak eta kan ku resep-resep beuntu meunang katoan ku sasaha oge dikumbah dinulap mun bener-bener nyana bogohna ka motor beat ka bawah paeh nyana paeh resepna kana beat engke di jero kuburan aja begitu ditanya ku malaikat munkar ke mun buka beat wa man nabiuka bit malaikat ku jadi bitki ya wa ma kiblatuka beak malaikat ku yang aneh ulah sembarangan Masya Allah kali nah iya kula ngagambarkeun cinta-cinta teh seperti eta anu paling indah mah sakumahan nu didongengkeun ku para aulia Allah subhanahu naon sababna urang kudu cinta ka Allah cinta ka Kanjeng Rasulullah cinta ka para aulia Allah cinta ka Allah hayang kabeh ngan hese cinta ka Kanjeng Nabi luar biasa resep tapi hese cinta ka para aulia Allah sarua tapi usahakan kurang sebab eta teh bakal kabawa ke akhirat aya jelema teu percaya oh
nya cenah bapak bawa ka air hiji cinta mah ka Allah kasalian Allah bawa nanaona ketika kiamat begitu kiamat digiring ke mahsyar bakal ditimbang amal saurang hiji jelema ye lantaran ngarasa amalna goreng diduleun bunyana bukunyana sholat kurang aya sholat teu khusyuk puasa Ramadan jebol zakat istilo gapleh loba sakjana aing pulangnya akhirnya nyana kan datang ka babaturanana jika deh aing ieu nasib aing di buku aing ka kos kieu tah anjing bagus ya coba aing minta amal sedikit tambahan ieu ulah datang ka goreng jasa ieu atuh aing pun ka neraka boro-boro mikiran sia goblok aing ge tah sarua bukuna tah sarua jeung sia aing gara-gara sia ieu sok gaduh ka aing sia atuh ieu tah aing gara-gara kos kieu teh pan sia emang sia naon pangain gapleh aja sia tah bukuna beres ya kan beres neangan deui nyana ka anakna ceng sugan siap boga amal emang udah abah tak amal abah pas hubungan abah segala hubungan abah siap boga amal bagus minta abah ka dia bah boro-boro jangan abah buku lagi ieu ke lamun jelas ditimbang leuwih karak yang abah ikut dia mau bisa siapa anak kain anak tinggal anak gelap wae mah ceknya bongan apa sih kebelah ka bongan boleh tampilin siapa ini untungna di akhirat ribut terus satu si anak kan itu akhirnya nyana ka pamajikan nah siapa hirupna walaupun kuku bagi aing ngakui naon kak lain kan wis jai penting tahajud kurang duha ngaji siang getol terus pugu sholat baca Quran baca sholawat emang enak enggak kasih kakak ya dah bos dia nah buku dah asana kakak ke neraka hanya neng tetarunya kakak pan orang hirup ada sakasur sasumur sadapur bayar nabe kambang bukan kakak sama kos gitu mah tapi kalau dia make heula pokoknya bakwari manapsi-napsi kowe kulah menjadi timbang lamun geus salamet kakak di beuteuh kakak ge can pugu langsung make can pugu segala teu bisa pokoknya mah kakak kula-kula heula dia mah geus waduh pamajikan tinggal pamajikan ya Allah ka abah aing mah neangan abah nah iya apa ya kau siap tujuh kain iya bah aduh buku pula nyaho aing dalam kajian di dunia kos kitung aduh keheula bah heula ieu pula nu mantak neangan ge geus beak pola ieu beak teka ka babaturan nulungan ka anak gitu kene ka pamajikan gitu kene geus ka dulur kabeh ye tinggal ka abah bah sugan da abah boga amal apa geus pula ye pula ih minta tolong tidak bisa cek abah pelebah dia anak tinggal anak gejebur bisa ke neraka panda kita buahnya puyang gitu nggak usah amat ya ente siang milu-milu jangan awas ini siapa dia aduh deui cek dina ieu nalamun baik ieu bekemu aya ki atok iya kiai aing ye ke gulapan baheula masuk ada yang kena jadi kiai bas ya ngaji ge nundutan bae dia enggak aing mah kiai syariat moal bisa sebab kiai nyana ge dirinya bingung kan kiai syariat mah bingung di akhirat sebab
ibadah ahli syariat nang sakadar zahir. Tapi atau ngaji baik sehingga telok berek ke dunia baik tuh di syariat apa gitu kan ujung-ujung nggak pernah berek iya dipakai kacinta gua aing baheula waktu di dunia kiaina ieu mah kiai ahli Allah keren nama meureun wali baheula teh sok di wali-wali belah dina mah sok di solihin aya ieu kiai ahli Allah katanya ka kiai eta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kana kubu-kubu la bos kita itu dia neraka ya eta sakira teh kula geus ka anak geus ka dulur geus ka pamajikan geus ka abah kabeh nulungan tapi kan embung ka neraka mah kakan geus ka kiai-kiai nu sejen kiai mana tuh kiai-kiai ke atau ki Golkar ki PDI nu beres untuk kiai belum bayar sama kos gitu mah jangan lagi kada raka hore takut lah bayar minta tolong be ka kiai supaya selamat jangan dulu mau gebrah asli neraka teu kuat benar pokoknya siang nah nyaho ka surga teh lu bener kiai nulis tenang maksudnya gimana ya iya mama buka amal ayo geus mama mah amal mama geus dibikin kabeh ka maneh cukup maneh ka surga mama ka neraka ge kan bisa kitu mah geus mama mah kajen teuing ka neraka ge jadi tumbal asal maneh we murid ka surga atuh nuhun geus cakeun aing kudu dibere amal mah mama mah kajen ka neraka kajen mama mah ka neraka. Kok bisa gitu sih mama tenang deh putih mana mereka surga parahan amat pamulang ngomong nak naon geus pikiran siapa ka surga geus kan mama mah kajen ka neraka tapi mama ulah tapi sia geus ka surga ya Allah ya Rabbi ngana bebeja Gusti amal abdi jore tapi geus dititah ka surga lantaran diberi amal ku ieu ku kiai kajunya nama kajen cenah ka neraka ge nu penting mah maneh bae ka surga isi kumaha lakona Gusti oh cak Gusti Allah ta ieu lah anu sok disebut ahli aing ngabelaan ka murid ku cinta ka sia akhirna amalna jadi dibikeun ka sia atau lamun eta kiai bae geus wangieun mikeun amal atau komo aing ka kiai na geus ka surga kabehan tapi cinta ka kiai nu ahli Allah bakal kabawa ya Allah ya Rabbina ieu cinta urang teh kuari cinta urang ka mana geus teu kudu ditanya kukula tinggal nanya sorangan bae awak siap bari cinta ka saha tanya awak sorangan mungkin dia nggak jawab loba siap kan gobloknya nanya sorangan aku loba cek yang itu tuh ketika orang loba cinta bahaya sebab tadi lain di dunia baik bakal kabawa ke kuburan bakal kabawa ke akhirat ketika orang cinta motor bakal ngecilaka sebab engke ditanya anak motor-motoran baik ketika orang cinta avanza atau engke bakal dah ditanya ku malaikat pun karena kerja avanza ya Allah ya Rabbi lamun urang cinta ke motor, cinta ke jabatan, cinta ke awewe atuh geus urang kebeneran bae resep biasa kasih sarwiti atuh di jero kuburan mun berbuka sarwiti cek malaikat puyang nih mangrobuka si sarwiti goblok sih sarwiti urang mana teman kenal gitu malaikat ente bae didatangan beda sarwiti
manda biuka sarwiti cilaka. Nah iya urang teh bakal kan pae bakal ditanya, bakal ngejawab sesuai dipakai keresep urang. Ya Allah ya Rabb, nenek urang maut ya nenek urang maut jam maut teh bakal aya numur yang lah sempet zikir jeung tobat numur yang aya anu ngaji lah sempet baca sholawat haju tobat hari eta model anu kejadian kuan gempa angin beliun tsunami banjir tekaburunana urang ningali Bogor ngeri ya Allah ya Rabb, sakadar ngeri manusiawi padahal nulis ayat tulisanana di Lauhul Mahfuz muka tabrak muragak muku angin tsunami banjir nulis ayat tulisanana lain anyar-anyar lain mantat loba nu dibere nyaho heula aya ku Gusti Allah ngantung menang nyaritakeun bae teu meunang aya nu geus dibere nyaho ku Gusti Allah bakal aya angin bakal aya banjir ya Allah di deulean teh bakal aya banjir dahsyat amat ieu ngan paling muntayang ka Gusti Allah salametkeun deui Gusti umat teh ngan sakadar bisa sakitu ngan makan urusan Gusti. Nah ieu mah keur caritakeun eta mah kaditu mah ieu urang lamun ngadadak kitu teu kaburu istighfar teu kaburu tobat meureun begitu ditanya di jero kubur bakal kumaha naon dipake karesep urang itu bakal dijawab introspeksi diri robah gerage bersih urang aya cinta-cinta kasalian Allah lempengkeun ku ari urang teh kuali eker walimatul wakira gunting kita musola al jamil numantak di ngaranan al jamil paheula di dieu aya ngaran jamil paheula mah nantak di ngaranan al jamil ahli Allah di dieu teh aya ngaran jamil ahli Allah numantak kukula di ngaranan masjid hasil musyawarah al jamil artina al jamil teh ganteng, kaseh, bagus, melawawe, cantik. Nanti dia musola ganteng. Atau panitia anak setengah ganteng. Atau besi nggak bohong kan gua bener tuh. Barang di dalam coba cari panitia anak. Jos, sukimin, mana kau sudah ganteng. Barang di dalam daerah enak Ustaz Suryadi mana ganteng. Ya, maka setengah ganteng. Tapi urusan dohir mah gampang teman. Ngan hati nama sukimin ganteng. Ustaz Suryadi ganteng. Berikut para panitia jeung DKM garanteng carakem. Karena sebelum mantap haju jadi dia beren ku kasar hati. Hehe, jangan awewe nu geulis gampang. Ge hayang nu putih geulis rampung udah ada. Asal buat si anak-anak cara kanan ayo ringsak terus ayang lu bager bagus hidung berbes itu mah hari ini balageun maning mana coba ya maning yang itu gelis galak ke orang atau itu ke hidung tapi bager maning mana bisa ngajawab jatuh yang ngecek ya dah ngan kacarita gendut yang lu gelis gampang lah komo urangna usahana maju atau boga jabatan dunia aya emang eta parantina motor mobil kendaraan di perusahaan dek dengan awe nu kumaha babari nu geus kitu tapi lain eta urang mah nu gelis teh gelis hate tah nu di teangan teh kajen teuing beungeut ka gelis teh penting hate na gelis tuh kan geus kitu lamun urang boga pamajikan hate na gelis masya Allah ieu di imah tarari sangajan dahar jeung daging hayam tengah
Neng orang iya gue iya bukan naon kebulan naon jaga aja kudu kumaha tuh kumaha sih kayak aya bae aturan dahareun bae urang puasa nih ini bukan di mana ya iya tuh nih makan masakan gitu Masya Allah kakak tersawah yang boga pemajikan neng geus teh bagus beberapa puasa bae puasa bisa karulu orang kaya tapi kayak tenang buka pewajikan gelis hatena Masya Allah geus tenang geus aja ndak urusan dahar aja nu teu dahan ye nan kieu aya gelis hatena neng apa dia keur ngabangun masih musala jam itu emang naon kakak harian sebenarnya jariah yang bekal-bekal ke akhirat ya tuh neng hayang aja gua tuh dicek neng dari bantu boga ya duitna boga aya di neng aya sebenarnya neng boga nanti kakaknya aya 2 juta bikin deh aya 1 juta mah dari itu neng rela ya tuh rela dia itu mah henteu leuwih tidak akhirat ngahirkan boga pamajikan geulis hatena ya Allah ya Rabbi nanti ka dia nih ya tuh kan di akhirat tak panggil kedua geulis eta teh tuh bahkan meunang teh 3 poe ka digayakeun deui 1 juta deui ya Allah bahar amat ning pikir geus lah mending di akhirat teh kabeh geus 1 juta deui Masya Allah bahkan kak ayahnya 1 juta nang di mana tuh di kantong kakak siapa nyawan baik itu kakak PP jatuh buka duit pada ukuran itu lah itu nggak bohong ayo guys tak garis hati mengenai gue lagi ya ini ya gimana musola aja lu dibangun kakak ayah dari ya kali itu wah lain itu suasana jariah tuh ayah bakal itu lain gitu maksudnya kakak kan terbuka duit yang jariah cici ges galedek sing jauh ke rasanya ya eta hati kurang gelis berarti saing salah ya buka pemajikan buka irung dong mancung di kuda gorenganan hati nama Masya Allah guys aing lalaki nengan deh ya itu kita lalaki mah kos gitu kan ganti kau yang beropes lah orang laut buka pemajikan hatinya gelis kira ya Allah orang udang dibantingin dua kita mana kan ya kadang cara wali-wali menurutan ke orang dekat tuh tahajud milu kak bulala usah tolong ntar nggak kakak sorangan kalau itu kasor gak ikulah ditinggal tuh iya itu hari itu kan gelis katanya tak orang yang gelis wajah mah gampang tak maka aset mujoran di aset tapi itu paling penting mah gelis hatena orang boga pemajikan gelis hatena nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah iya cinta orang kemana kuari lamun nasi kene gedean kene ka dunia ka motor ka mobil ka jabatan jeung sajabana ka Allah na kurang lempengkeun kurang lalaunan geus ka bawa pae mumpung hirup kene kula ngan sakadar ngabejaan heula nyanyi lantaran sakumaha dongeng nu tadi di nu baju lemah ge teu isin-isin nyaritakeun kacintanya membela persitala jeung sajabana nah engke sakumaha tadi kangjeng Nabi Isa alaihi salam ngaudangkeun jelema embe-embean ieu engke di akhirat bakal seperti kos itu tapi lamun urang cinta ka ahli Allah sanajan urang kesulitan engke loba anu nulungan aya anu nulungan terutama kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pasrahan syafaatul umat tinggal cintakan orang ke kangjeng Nabi nah bentuk cintana sholawat ke kangjeng Nabi baca Quran bentuk cinta teh maulidan rajaban
pembangunan masjid, pembangunan musola kita bentuk cinta ke Allah, cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa ngarobah cinta muka tadinya cinta dunia, tapi cinta ke Allah secara total. Siti Zulaikha eta teh pamajikan raja di Mesir, ratu. Ketika Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam masuk istana, gancang caitana bae Pak. Ambo cek Siti Zulaikha isi lalaki jelema apa malaikat sih? Kasep-kasep teh kasep. Di dia contoh naun. Di dia ieu mah bangsa soler kabeh. Yang contoh. Kula mah sok kieu. Di Madinah asap kieu beta komo bulan puasa ningali urang Madinah asli. Ya Allah ya Rabbi, nu umuran mangsa 15, 17, 20, 25 sampai 30 eta kan lobata di Madinah. Kasep beungeutna, pipina, irungna, matana, terus rambutna, panjangna. Ulama lain masalah naritakeun kasep urang Madinah. Ajum nam ingetakan jeung sakieu ge sabaraha taun di zaman Kanjeng ka dieu. Ieu aya keneh potongan-potongan lalaki nu kasep atuh pomo Kanjeng Nabi. Kula inget kadinya masyaallah. Aduh digambarkeun Kanjeng Nabi dina berjanji teh pangambungna, socahna, cepilna, waosna, bibirna, lambaina, kemudian gamisna, pipina jeung sajabana. Ieu Kanjeng Nabi mah cawadeg boro-boro Kanjeng Nabi ieu umatna bae ge umatna di Madinah masih keneh anu kasep. Tetes di Madinah teh ya balik ka dieu. Aduh ka dieu ka kadu sumpung ya Allah. Asa kos lain le jelema. Lamun lain inget ka maha kawasa Allah mah atuh ieu mah kos kieu kaya. Oh kan salah radarnya nek oke sih. Atuh deh kumaha aja ngaca atuh coba ngaca. Naon pilih. Tapi maha kawasa Allah beungeut urang sakieu asa ayana tapi awewe panunsutkeun. Eueun mun teu boga pamajikan bahkan anu 2 anu 3 maksakeun beuneu. Tah, balikan deui Siti Zulaikha begitu ningali Kanjeng Nabi Yusuf, ya Allah tergiur luar biasa. Geus, deui nu dipake karesep ka cinta Yusuf. Per detik per menit Yusuf salakina terabaikan. Mung sareng salaki Yusuf. Cek salakina heuh siap pemajikan aing teu bisa tetap Yusuf. Ye atuh siap wae lakon ieu pan urang di kerajaan. Aduh dibaca wala yakiru faqiran adaqahul faqru aswah pohara. Tetapi orang lain dijadikan uswatun hasanah semata-mata hayang menang pamere merosot. Ketika diundang lamun usugih mah buleudna gede, barang nu ngundang nu susah maka popohokeun. Bahkan geus direncanakeun moal datang aing maka ditu mau bisa ngaberkatan aing gajen kumaha geus sia malah jeung eueuh kebanggaan diundang ku nu susah mah merosot. Ya Allah ya Rabbi teu karasa ngagusar geserna jero hate urang. Paingan keur mah hararampang maca Quran teh sabulan tamat ku hari barang wawuh jeung bupati 3 bulan ge teu tamat. Bahkan 6 bulan ge teu tamat. Eta kiai kobo tukang karung. Tetakan kiai geus teu bisa namateun Quran atuh komo si eta. Jauh bahkan aib kiai mah deres nenden Quran ingetkeun naon teu. Hendak maca Al-Quran di mana? Jadi tangkat jadi jahe poho panendena.
datang ke pohon dan Quran maca-maca Quran iya gara-gara wauhna sing ada wauh lantaran iya jadi racun urang lawuh jeung kiai moal teu nu didongengkeun teh bangsa kitab malulu bangsa nu didongengkeun masalah bari jeung teu kabuka ge masalahna lumayan me ngadongeng-dongeng nanya ka kiai hari itu sih narikip kuatu tanah wau kumaha poho deui buku pula ge saya ngatanyakeun we kitu ka santri kula atuh santrina komo kiai ge poho tapi lumayan kan ngobrol teh eta bae seputar kitu kiai pernah namakeun kitab al-um boga gitu lumayan tapi katanya bae gitu tapi bae urang wau jeung camat jeung moal ngobrolkeun ke kitab jatuh nyahoeun nya mah moal ngobrolkeun masalah moal paling program KB program naon gara selanjutnya program naon ngomong atuh sia ulah sok pura-pura teu nyaho tuh berbagai program-program komodo kayak kegiatan henteu salah ngan urang eta tersita waktu ku obrol-obrolan nu kos kitu nah iyalah batur urang komo urang ngahiji ka ditu ngahiji ge aya urang dek dakwah mah bisa teger masalah tapi kan maksudna nu mantak diundang ke ku bupati supaya ngadukung nyana lain rek ngadengekeun urang lain eueuh dongengna pamarentah ngundang kiai supaya nyana nuturkeun kiai moal mun kitu mah balener meureun di negara undang kiai maksudna dek ngadukung nyana 1000% kos kitu dek salamet gitulah bepenceun teh dek modar siapa nu modar mah itu bae kajian gugu mah ondang kiai pendopo ondang kiai kiai mah bupati ondang kiai kantor wilayah ondang kiai ka kantor kitu Golkar ondang kiai maksudna supaya ngadukung eta lain dek nuturkeun kiai lain hayang nasihat kiai lain ku bodoh-bodoh teuing teh si kiai bodoh ka hulu-huluna alabatan hurang hurang ya ngetai di hulu mah buat dia kiai iya cenah udah sok itu kiai masing-masing iki masing-masing itu sia-sia ngaing ngan ieu mah morosot ujianana jatah ngaji yasin ge lain maksud yasin eta mah pencitraan blusukan emang kumaha gitu emang blusukan asli atuh teu pencitraan tah mah anu ngomong ka kula kiai cenah taun ieu mah urang lama ning milih nu blusukan bae pencitraan win teu cenah teu pencitraan asli nya presiden urang blusukan horeng pencitraan dan lain-lain sebagainya moal aya nah ieu urang ngahiji jeung nu kos kitu ngobrolkeun ge eta bae bari nu diputer-seputer wari obrolan teh obrolan kos kitu minimal ngobrol cincin minimal eta kabelah dituna ngobrol teh negara KPK lah BPK lah urusan DPR lah gubernur lah eta bae urang ngobrolkeun bener moal ku obrolan urang maju moal ku obrolan urang tapi urang hayang bae ngobrol kos kitu lantaran batur ngobrolna nyana morosot urang coba mun tadi itu ngobrol 5 jam urang ngobrol jeung nyana mun pake maca Quran menang sabaraha juz ayo coba 5 jam urang ngobrol jeung nyana mun kurang pake maca sholawat menang sabaraha ribu 5 jam urang ngobrol jeung nyana lamun pake tapakur ku urang mantep jasa tapi urang kan terlena bahkan dijangjian deui ke minggu hareup dijemput kiainya masyaallah mun persiapan mandina 3 kali ieu kiai deuk salat batu mandi acan ya Allah bareng dek dijemput ku bupati 3 kali alabatan lagi di panganten boloon iya merosot karena menghargai manusia ka Allah mah kurang penghargaan ari reka bupati mah masyaallah bajuna ge diistrikan ngajeripit eta baleungna lamun urang kadinya kakeset beraheut ujian raheut ku hebat-hebat abeh urang teh di alam hebat penampilanana kunaon ayeuna indek salat subuh cileuh sagede poleca masyaallah salat zuhur kitu kene eueuh bae ngahargaan ka Gusti Allah ieu lah nu ditilik ku Gusti Allah
babaturan urang ngabatur jeung nyana idopat mahfudun bil idopat turun urang teu bisa ngamankeun diri urang. Nah nu mantak cek Kangjeng Nabi sallallahu jalisul mauta kula sek lulungguhan maraneh jeung jelema nu parae patamutu qulubukum pae geuraha teh maneh kila wa manil mauta ya Allah saha nu parae teh gola cek Kangjeng Nabi sa ar-ragibuna fid dunya al-muhibbuna laha cinta dunia ngupak-ngupak dunia. Kama qala alaihi salatu wassalam bi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi al-mar'u ala dini khalili jelema mah aya di atas agama khalilna kancana urang aya neuleuh derajat jelema deuleuh batur hirupna deuleuh batur lulungguhanana kitu batur lulungguhan nu sapopoena jeung saha nyana eta lah sapagodos. Ja urang ayeuna mah lamun urang deuk ka Allah kebenaran datang lurah datang camat urang mah ja teu betah ayeuna datang mah datang bae dihormat paling samenit 2 menit sajam 2 jam ai kitu mah abring-abringan teu betah teu sapagodos berarti lain khalil urang nya nama sakadar namu. Ketika urang babarengan jeung nyana eungkeuy-eungkeuyan di panggung makono hidup berarti kan urang geus sakhalil ta jeung nyana didinya derajat nyana naon bedana camat, naon bedana bupati, naon bedana jeung kiai jeung nu bodo ja akur kajen kumaha ge camat bupati jeung kiai sapanggung rejeng dengan tujuan anu sarua pitayeun atuh akur teh almaru ala dini khalili bih cenah kiai mah bisa ngaji ge tujuan ngajina jang ka mana nu bodoh jeung nu pinter ja akur ai loyogna jang dunia keneh mah ja ilmu mah teu ngajamin kana kasalamatan dirina. Ja geuning nu jadi bupati, ja geuning nu jadi DPR lain teu bisa maca Quran jeung teu bisa maca kitab. Jarago maca kitabna nu aya di MPR, nu aya di DPR profesor makomo. Mun ngalalakon nyaritakeun tasawuf pinter jasa kok korupsi sih. Ilmunya teu bisa ngahalangan nyana. Naon bedana nu pinter jeung nu bodoh? Akur. Bedana nu pinter mah bisa ngadalil nu bodoh mah henteu. Ketika ditanya maksudna jang meuli apan sakena akur bae. Akur sama nu mentak di akhirat ih pinter tinggal pinter diseret bae ka neraka. Beda nu ngabedakeun antara manusia jeung manusia adalah ma'rifatullah. Ketika jana dibere ilmu ma'rifat etalah nu ngabedakeun antara nu pinter nu bodoh, pedagang politik dan lain sebagainya. Nu ngabedakeun adalah ilmu ma'rifat. Ketika teu boga ilmu ma'rifat kiai tinggal kiai, bodoh tinggal bodoh, pejabat tinggal pejabat, akur sakompet daunkeun di akhirat digejeburkeun mereka kabeh. Tuh kan cuna ulah sok kitu aing mah kitu bae. Deuk kitu bae. Tuh cuna teh mah kitaban baca ku sia kitabna. Mana cenah kitabna? Mata siana meureun. Deuleuh ku sia. Ye cenah aing moal ngaji sanu nita sia ngaji ka dieu. Moal aing mah sasekian teh moal ngaji ka dieu bahkan aing mah deuk pidato ulah kena ngaji ka dieu. Terus pidatokeun ku sia. Larang ku sia. Larang ulah kena ngaji sia ngaji ka ditu bae jeung Ki Golkar ngagejebur sia kajen ku kumaha ge. Ye cenah kieu ulah sok ingin deuk kitu bae mah. Tuh cenah teh mah tuh aya kos kitu mah ekstrim, deuk ekstrim baik mah. De cenah kos kitu mah ya. Masih baik main baik. Ini beberes saya sejasa, embung jasa kasinggung teh embung, digogoreng teh embung, kadanan cara Tuan Sabdul Qadir mah murid teh ditampiling, murid teh diparak, belah dieuna tah Ki Ahmad Khatib sambas marak murid Aisyah hayang ka Allah tuturkeun aing tampiling, dijejak, jadi bere dahar. Matak jara diwali je murid-murid eta teh hasil ditampiling ku ari mah jadi wali hayang ditampiling embung ye da kumaha haju ngagoloyor ka ditu ka pendopo terus we kira jadi walina mal bisa tuh bantak ilmu nu keras mah ilmu thariqah matak ku ari mah ilmu thariqah nama aya nu ngabimbing thariqahna saha kakarak titah dihudangkeun jam 1 bae ge haju mandi geus ingsrek-ingsreukan. Aduh asana cenah gering yang maing memal terus dah norekatna terus ya itu terus bah geus cenah aing malah neuk balik deui ka ditu jadi PNS terus pibakateun meureun siapa jadi wali udangna doang geus puyeng
puyeng jeung eta kakarak dibimbing sakitu encan dibimbing coba saeutik dahar ye emang dahar teu meunang tuh sia maka guru kitu bae saya saeutik adalah dahar biasa sapiring setengah bae ye emang haram dahar tuh haju ngadalil tolol teh coba ye jajanna dina Qur'an ge kulu wasrobun kira jadi walina tuh sia ai ngadalil sorangan mah los eta tahu nu ngabimbing kos kitu ujung-ujungnya deui Golkar gara-gara nu ngabimbing eta kos kitu ye saya tiga dahar nyana mulai sapoe setengah piring dua poe setengah mikir nyana kok kiai nu ngabimbing orang gembulai orang setengah geus mulai cangcaya ka guru asal cangcaya ka guru bal jadi tinggalkeun guruna neangan sia guru anyar dina ilmu thariqat bakos kitu lamun teu percaya teu yakin sia ka aing bahwa aing keur ngadidik sia jeung sia teh dikaallahkeun teu yakin sebab sia adalah zahir bae tangan guru nu sajan moal jadi ieu sanajan diteruskeun ge moal jadi ngolembar bae ka guru moal jadi ilmu thariqat bapang hese-hesena ieu dibimbingna kuari mulai dahar geus saeutik rada nguruan kan awak engke kan anak pamajikanana nanya kak kok jadi guru sih cak pemajikanna kitu amat kak kok jadi guru amat kak henteu kok mah emang kok jadi guru kieu henteu ka Allah Allah mah tuja aya ieu teu kudu kukuruan kak mulai nyana-nyaho ieu ku guru ditanya etikeun dahar pan atuh ai nyetikeun dahar ai guruna gembul teu nya atuh udah tuturkeun guru kos kitu mah kecuali guru nazarwa zetik daharna puasa bae eta karek dituturkeun ai kakak ieu mah seutik daharna ulah hees jeung unggal ka ditu kula nu guruna hees bae heueuh nya heueuh urang nyangan guru deui aya kapanggih jeung Kiai Golkar ieu akur mah ieu cak nya ieu ginaheun dahar di mana bae make pakaian nu kumaha bae ieu meureun guru urang mah guru Golkar eueuh aturan-aturan pan di Golkar mah eueuh atuh segala kampanye di luhur panggung aju aya joget segala di luhur aya biduan ieu karek kiai ieu akur jeung urang ngeuneun ieu mah ieu masyaallah aya Epi Tamala segala di dunya waduh Ice Trisnawati mah tereh modar malah mah waduh aya deui nu anyar teh sakara-karana nu sia nyaho aing teh nyaho teh aduh ya Allah ya Rabbi hese nah iya ndek di ka Allah kin ndek dicokot di leungeun setan sia teh keur aya di leungeun setan kendaraan nafsu kadieu kin lepaskeun eta berat dek ngalepaskeun ana setan ngadu guru jeung setan diojok-ojok setan ka jero hatena ulah dituturkeun gering sia ka jeung kumaha ge manya deuk Allah kudu gering weuh cak setan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha bau setan pidato deuk wae coba aju urang ngolembar moal jadi sia ka jeung kumaha ge ieu mah keur carita wali beuh rapet wali mah lantaran geus lain nyaritakeun soal wajib walima la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu ainahu wa lisanahu dan seterusna la yazalu abdi yataqarrabu teureun-eureun hamba kaula bertaqarrub ilayya ka kaula bin nawafil ku sunah-sunah seakan-akan sunah teh kos wajib piwalieun mah kos kitu geus lain nyaritakeun puasa Ramadan geus lain nyaritakeun salat 5 waktu ieu mah nu nawafil eta mah jalan ka cahayu salat mah henteu kudu dicaritakeun jakabehan ge sarolat nambahna tahajud seakan-akan wajib duha seakan-akan wajib wirid seakan-akan wajib terus memperbaiki diri eta kakarak nu kos kituna terus batin-batinna waktu jang bergaul jeung jelema teu pararuguh mulai kuari tah mah ortodok nu kos kitu mah zaman Siti Nurbaya tuh mal beres kuari mah lain zaman Siti Nurbaya zaman Atut kuari mah sia nuturkeun Siti Nurbaya bae mulai kemajuan tuturkeun Atut sia ngurung-ngurung ujianna aduh cak Haji Pudoli adena yang masakali umrohna tapi dibayar deui sih dia bayar deui geus bebersih tut tah bayar ku aing cenah sia geus jadi henteu ge Pudoli teh diumrohkeun ngan haji dibayar deui ngan haji dibayar deui bolak-balik cekong
budak dek ibadah ka Gusti Allah kudu make acak-acakan kos kitu jeung teuing teu ka Mekah ge daripada orang ka Mekah kos kitulah aturan mainna dina thariqah mah dek daun hartina ngidaran Baitullah ai modal berangkat ka Baitullah na kos kitu mangan sakadar jadi siksa teu saeutik jelema nu salat jadi siksa kitu kene nu tuap di Baitullah jadi siksa naon artina aja Allah nama eta kene di Baitullah Allah na eta di dieu Allah na eta mending di dieu urang ngabersihkeun batan ka Baitullah ngan sakadar jadi siksa ye dideulekeun kan ku Gusti Allah sia nanaonan pan sia teh meureunanan ka Mekah teh hayang ganjaran ti ai ngamal ngaganjar ka sia ye boloon sia aja ditanya cak beri umrahkeun kula mah teu perlu ganjaran ieu perlu ge ieu mah pangalem atuh kau mau taman dibebaskan ku aing sia bebaskan sia ku aing tuh jadi urang lamun terus obrol sieun nah iyalah almar'u ala dini khalilih deuleu kakasihna deuleu kancana deuleu baturna urang lamun hayang nganyahokeun anak urang masantren di hiji pondok kemudian orang dek nganyahokeun anak aing bener apa henteu di pondokna ulah ditanya anakna lantaran menghadap ka kolotna mah pasti rapih bae kopeah mancrit baju rapih koso sampingna rapih di hareupeun kolotna masih ganunya bae ustad mah eleh ku anak urang ustad leutik mah eleh bae pokona pajalan anak urang di pondokna ulah di deuleu etana deuleu baturna ketika orang ningali anak orang baturna si jabrik melulu ja ieu mondok baturna jabrik melulu ke sok na baturna jeung saha anak orang seata waduh nu sok aya di orkes teh nu sok di aya organ tunggal teh bener nu sok aya di pengkolan teh bener atuh anak urang ge moal henteu siga kitu ka jeung gogowa almaru ala dini qol ulah ditanya anak urangna ulah dideuleu anak urang deuleu baturna sebab etan sapagodos jeung nyana moal pati babarengan lamun nyana teu sapagodos jeung nyana deuleu khalilna kos kitu bae sih la tasal ulah nganya maneh langsung ka jelema tasal khalilah tasal sohibah da tanya mah batur nyana nu kudu ditinggalikeun baturna kitu bae sih nah man ahaba qauman usara mahum jelema nu mencintai kaum digiringkeun ana jeung eta kaum sebab nyana sapagodos sebab mantas sabah biqaumin bahwa minum jelema anu nyarupaan ka kaum golongan eta urang nyarupaan ka Yahudi geus bae di akhirat da dihijikeun jeung golongan Yahudi urang nyarupaan jeung Kristen dihijikeun jeung Kristen urang nyarupaan saruat ieu jaket urang koneng dihijikeun jeung si koneng atuh kitu bae pokona kitu bae pokona mah asal urang nyarupaan ka dinya geus dihijikeun ka dinya ya Allah si hade mantak aya jelema di duniana ibadahna jasi bodoh ieu lah jore jasa komo husu teu bisa syarat jeung rukun ge hampir teu pati bener ngan nyana sarua jeung wali tingkahna udang-udangna gede salat nu sorbana ngambai ka anak make jubah bae diseungseurikeun ge ka ajeun nyana mah di masjid ge geus gideg bae padahal naon nu dibaca meureun teu nyaho we ku batur ge di kiai-kiai di buya-buya nya ge seuri bae padahal aing lain kiai lain buya aing mangan sarupa doang di akhirat dihijikeun jeung kiai-kiai. Woh. Atuh pan loba nu protes, heuy, malaikat. Eta mah lain kiai kok dihijikeun jeung kiai. Malaikat yang ngadalil man ahabba qauman husira ma'hum. Weh. Cek malaikat lantaran nyana di dunia nyarupaan jeung kiai, ieu cak Gusti Allah hijikeun. Ah, tinggal nyana bae hidup. Ya Allah ya Rabbi. Iyalah man ahaba qauman husira ma'hum mantak sing hade urang sasarupaan di dunia teh ulah salah ya Allah ya Rabbi ieu lain lalagan man tasabba biqaumin fa minhum mantak Kangjeng Nabi ngaharamkeun make beuber nu di dieu zaman baheula zaman jahiliyah Yahudi Nasrani make beuber di dieu lamun Yahudi beubeurna beuber putih lamun Nasrani beuber lamun Yahudi beureu mun Nasrani beuber putih ku Kangjeng Nabi beuber eta diharamkeun cek Kangjeng Nabi mantas sabaha biqaumin bahwa minhum haram make beuber eta diharamkeun urang make beuber cara Nasrani cara Yahudi ulah cek Kangjeng Nabi man tasabbaha biqaumin bahwa minhum ulah kadituna itu tinggal dikembangkeun bae ku urang berarti lamun kiai ku ari make calana sarua jeung Yahudi ting hade awas
mentak Habib batilok make calana makena jubah bae barang ditanya kunaon Bib numan make jubah bae Habib babari cenah ieu hayang tinggal nyingsateun bae mentak anakan deui ya Allah sih ada ya lumayan orang ningali dina Bukhari na mantasabah biqaumin mimiti tina pakaian kadua tina pagawean katilu tina ucapan asal geus sabah batasabuh mantasabah biqaumin bahwa minhum rempan nu mantak dina thariqah mah nuturkeun guruna kos kitu bae ketika guruna make sorban amamah murid dipagaan ketika make sakurung murid dipagaan di samping di jerona aya makna tersendiri ieu supaya ulah tasabuh jeung Yahudi ulah tasabuh jeung Nasrani mantak panggreget-gregetna setan ka kiai ka jelema anu make amamah udang-udang jeung make sorban lantaran ban malam ya ta'amam bahwa syaitonun jelema nu tilok make sorban eta adalah setan tinggal cek aja pengen dia ingin untuk make eta setan malam ya ta'amam bahwa syaitonun jelema tilok make udang-udang make sakurung ka dia eta setan nu kos kitu atuh ieu dihareupeun kula setan kabeh ya Allah ya Rabbi manaba kauman usiro mahum iyalah numantak dipercantik dipercantik zahiran wa batinan zahirna supaya siap batinna supaya rapi engkena hirupna ngaginclang di tengah-tengah masyarakat bener-bener nyana jadi lampu geus katiup ku angin mamana ge tetep teger bae lampu tetep caang bae jadi lantarannya nana aya caanon cacaangna aya di jero naon garang-garana di jero semprongna disemprongan deui Masya Allah kos kitulah makrifat lain cara lampu cempor hurung nyaangan bisa tapi aya angin be ngagelok angin kagerepes bae pareum lampu cempor tama kos kitu mangarana eta lah bersyariat lampu cempor